majelis kieu cenah. Eta kabeh jelema tarungkul kabeh. Dah yang berkah ku sumpingna saha? Eta cek Abu Ya'qub Syekh Nawawi nu beureum geus butut ya didengdekeun tak ka dieu eta majelis dengdek kieu. Jelema teh nu di jero majelis na darengdek kabeh. Didengdekeun deui ka kencat cak eta jelema naon? Dengdek kabeh pas kopiahna dikaharepkeun ngajugal kabeh jelema di jerona kakarak nangtung Syekh Nawawi ya ma'asira ulama'ul hijr. Deui mugi Allah ngajadikeun sabab sareng wasilah urang sadayana kumantenna Allah dipaparinan ilmu anu manfaat, dipaparinan amal anu sae, oge paniatan urang anu sae. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur sadayana nu sami-sami dimuliakeun ku Allah. Sakumaha tadi primandos teh nampi informasi gitu nya. Informasi anu memang teu biasa. Margi bujeng-bujeng mantena di tempat nyalira wae upami disumpingan teu setiap jalmi tiasa disumpingan gitu. Ayeuna ngaWA gitu nya bahwa anjeunna dina wengi ayeuna teh bade sumping ka majelis urang ka dieu. Mung saberesna acara anjeunna nyaeta di Cipati Kalasan Putra mah ayeuna miring intinya duka jam sabaraha ka dieu ternyata salah sabios putu mama gentur anu kasebat di ditu mah nyaeta Mama Aang, Mama Talang Mas atanapi Mama Cucu Hidayatullah ya. Saurna cek orang gentur mah ilmu Mama gentur teh turuna kadinya adanya margi eta putra anu bungsu saurna nembe anjeunna sejak ngiring takjiah ka almarhumah edena mung sampai saat ayeuna anjeunna masih di Cipatik duka jam sabaraha. Jadi lamun urang antosan diri ibu kesal da urang mah tukang keselan gitu nya. Padahal tunggal poe gitu nya. Hese sarasna gini urang hayang nepangan jalmi nu soleh teh hese nya sabab nu soleh mah kitu nya lain bisa nyarita nu soleh mah kitu nya lain bisa nyarita wungkul tapi nu soleh mah anu bener-bener kalakuanna nuturkeun kalakuan junjunan sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat karena dongeng Ibu Syekh Nawawi. Kita Ibu Syekh Nawawi tanara saur pun guru Abuya kantos nyarioskeun. Salami ngandung Syekh Nawawi. Di wengi salat tahajud teu pernah liren, unggal poe hadiran majlis teu pernah eureun. Dumpingan ulama minta doana tiap hari dina sadinten teh leuwih ti 10 kali nu disumpingan dihaja disumpingan. Aya ulama ieu disumpingan geus disumpingan nuluk salam nyanggakeun silaturahmi ka ulama ka kieu doakeun ya abdi nuju kandung mudah-mudahan nu dikandung ku abdi sing jadi murang kalihan nu saleh. Kitu we mintana teh. Bari lain ka hiji jelema teh. Bukan kepada satu orang ulama, bukan kepada satu orang kiai. Itu gawena kasabna Ibu Syekh Nawawi sehingga lahirlah seorang ulama. Di saat itu tidak ada yang bisa melebihi kepintaran dan amalnya, tidak ada saat itu. Taibuna teh kitu we kasabna teh. Di berang puasa unggal poe terus geus unggal poe teh silaturahmi nu didatanganana para ulama para kiai hampir sabanten eta disumpingan ku anjeunna ngaja we bari lumpah
ya. Begitu sumping ka hiji ulama anjeunna uluk salam, beres uluk salam nyanggakeun silaturahmi, beres silaturahmi menta doana ieu nu dikandung jabang bayi sing janten murang kalih anu saleh sakitu. Sugan hayang luhur darajat anu henteu, hayang jalmi-jalmi saleh we kitu. Eta teh dipidamel ku Ibu Syekh Nawawi bukan hanya 1 hari, tapi dalam kurun salami ngandung Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Makanya di waktu Allah dicoba jadi kitanya kalarasan Ibu Syekh Nawawi teh bumi nate caket pinggir laut, pinggir cai. Eta anjeunna salami ngandung Syekh Nawawi teh tuangna teh 3 dinten sakali. Miskin ya. Jadi orang termiskin di Tanara teh adalah Ibu Syekh Nawawi Tanara. Ridho batur. Daharapan hayang gaduh murang kalina soleh. Ridho di jiwaktos anjeunna gaduh beas kan segelas-gelas. Nya segelas-gelas. Canda ku Ibu Syekh Nawawi. Kasih sinau sisi wahana pas nuju diisikan bismillahirrahmanirrahim diisikan maka eta beas nu sagelas teh ku Allah dijadikeun emas. Jadi lain beas jadi naon? Jadi emas. Lamun kira-kira lamun urang boga sagelas beas terus jadi emas atuh malah sujudna ge moal hudak. Pasti inget karena wiridan tuh, tinggali wiridan aing mah tuh, tinggali sholat tahajud aing mah tuh, tinggali puasa aing mah tuh, tinggali maca salat pasti kadinya. Tapi Ibu Syekh Nawawi Tanara ya. Ibu Syekh Nawawi Tanara boga beas sagelas diisikan dijadikeun emas anu hakikat ku Allah taala saeutik tengah rasa bunga kalah cerik. Gusti cenah kitu saur Ibu Syekh Nawawi. Luburang penting ku abdi di tahajudan, unggal poe di puasaan, terus unggal poe di datangan jelema nu soleh menta doana. Lain ieu cenah nu disuhunkeun ku abdi. Lain hayang emas nu sagede kieu, lain hayang derajat nu luhur, lain hayang duit loba abdi mah cenah ieu jabang bayi nu dikandung ku abdi hayang jadi jelema soleh. Itu Ibu Syekh Nawawi Tanara ngadadak harita kene cerita emas ku Allah dijadikan di beas. Berarti Allah keur nguji mentak hirup di dunia pasti bakal menang. Kepada siapa itu ujian Allah akan tiba? Andai kata makhluk tersebut banyak uangnya, justru dengan uang itulah Allah akan uji. Allah akan uji. Terus dengan kemiskinan Allah nguji dengan miskinnya, dengan jabatan Allah nguji dengan. Jadi jelema hirup di dunia mah dikuring ku ujian. Tatkala kita bisa membawa ujian tersebut semakin dekat ke saha? Ka Allah. Jadi ku ayeuna kieu semakin dekat ka Allah, dibere duit loba deket ka Allah, dibere derajat luhur deket ka Allah, dibere keluarga bunga bahagia jeung sabana deket ka Allah. Orang itulah anu disebut lulus daripada ujian Allah ya. Diberi wibawa misalkan jadi kiai, ilmunya tidak dibarengi dengan kesombongan, tidak dibarengi dengan ria dan hal-hal yang buruk. Itulah orang yang lulus daripada ujian Allah. Urang tinggal ngarasakeun. Diberi kesibukan seetik ngaleor kemana gitu kan, diberi orang kesibukan setik pohon kanun geus diistiqomahkeun. Ini tidak lulus daripada ujian yang Allah uji kepada hambanya. Karena siapapun yang namanya makhluk yang diciptakan Allah, tatkala ingin dekat dengan Allah, pasti Allah akan memberikan ujian dari bentuk sesuai dengan profesi yang dia miliki. Lamun jadi kiai diuji kakiaian, menjadi ilmu diberi ilmu diuji ku ilmu jeung sabangsana jeung sabangsana. Jadi jangan kita menganggap orang yang miskin sedang diuji oleh Allah, padahal nu ngomong lagi keur diuji.
Orang kena musibah dia sedang diuji, padahal nu ngomong lagi keur diuji. Jadi sadaya makhluk Allah itu semuanya diuji ku Allah supaya jadi tina palsu jadi asli. Supaya lulus tina ujian, maka orang tersebut akan semakin dekat ke Allah Subhanahu. Itulah orang anu sukses daripada ujian. Tuh tinggal Ibu Syekh Nawawi puasa unggal poe tahajud teureun ulama kiai disumpingan jeung sabangsana nu dipenta teh hayang jadi budak soleh nu di kandungna lain sabangsa urang datang ka kiai teh kadang hayang dagang payu hayang kabayar hutang hayang payu urangna hayang payu imah hayang payu jeung sabangsana ieu mah lain bahkan ieu cerita keluar langsung insyaallah sahe nu nyarioskeun pangarasa abuya. Maka lahirlah Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, Nawawi bin Muhammad Umar bin Arabi bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbugel bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Sunyararas bin Syekh Maulana Hasanuddin Al-Bantani bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon 20 hiji ka Kanjeng Nabi. Syekh Nawawi eta. Siapa itu Syekh Nawawi? Urang mah teu bangga. Orang Mekah, Madinah, Yaman, Hijaz, sekeliling anu aya di kota Mekah, dia menyebutkan bahwa di kurun itu tidak ada ulama dua yang sehebat seperti hebat Syekh Nawawi Tanara. Urang mana eta Syekh Nawawi? Orang Banten Syekh Nawawi teh. Asli kelahiran di Banten. Jalmina alit Syekh Nawawi. Ngaji tileleti, bahkan guru Syekh Nawawi aya di Karawang nyata pas di pangimbaran Masjid Agung Karawang Syekh Muhammad Syahid Abdurrahman. Terus ka Purwakarta ngaguru deui Syekh Nawawi guruna nyata Syekh Yusuf Sambalawini di Purwakarta. Terus tidinya anjeunna ngaguru deui ka mana? Ngaguru sampailah anjeunna ka Mekah ka Madinah. Di waktu Syekh Nawawi yuswa 11 tahun tidak wih ku bapana. Hadia Nawawi. Syekh Nawawi boga ngaran, boga babaturan. Danya babaturan nanti dilandih deui ku babaturan. Pedah kebluk jadi di ngaranan dilakobna si kaslan. Mun ngaji hees eta mah. Asal ge mah. Tak lamun ngaji hees ngaranna saha? Kaslan. Si kaslan baturna saha balik weh Syekh Nawawi teh jeung saha jeung si kaslan. Pas begitu ditanya ku bapana Nawawi, ya kaula cenah rek mere pertanyaan ka anjeun, anjeun bisa ngajawab henteu. Begitu dilempar ka Syekh Nawawi saat eta teu bisa ngajawab. Kan bapana ge ulama cenah. Ai begitu dilemparkan pertanyaan kasih kaslan tukang hees teh bisa ngajawab eta. Tenanan kitu mah hees oge tapi bisa pek ada urang mah ku hees malah bisa. Kalau ka aut-autan el. Ya. Eta nyarita ramana. Nawawi coba suruh. Manis yang ngaji bentawai tara hees tapi begitu ditanya saya bisa ngajawab eleh ku tukang molor cek bahasa dan didinya Syekh Nawawi Tanara dina atina anjeunna nekat menta idin yuswa 11 tahun ka bapana abdi rek ka Mekah moal balik ka Indonesia kecuali karangan heula nu balik ka Indonesia kitu baturna. Pas begitu masantren ka mana? Ka Mekah, guruna di Mekah leuwih ti 14 guru-guru Syekh Nawawi leres. Begitu Syekh Nawawi rek balik ke Indonesia, memeh Syekh Nawawi balik ke Indonesia, karangan heula tepi ka Indonesia nyata Sulam Topek. Anu dikarang pertama ku saha? Ku Syekh Nawawi Tanara kitab Sulamut Taufik. Terakhir ngarang Nihayatuz Zain. Begitu dibaca ku bapana, kuramana Syekh Nawawi nembe kita uwi
mituwih ke Indonesia teu aya di saat eta ulama anu bisa ngalebihi kana pinter jeung hebatna Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dina yuswa 15 tahun ningali Ka'bah geus di Indonesia. Ka'bah teh katingali ti dieu. Allahu Akbar. Bret teh batur katingali naon? Ka'bah. Terus ke berbagai percetakan kitab khususnya di mana di Saudi Arabia begitu nyetak kitab Handap Mu'alif Nawawi Al-Jawi, nyetak di kitab Mu'alif Nawawi Al-Jawi sehingga karangan Syekh Nawawi Tanara di daerah Mekah Madinah Jazirah Saudi Arabia terkenal aya ngaran Indonesia jadi ulama pengarang kitab sehingga didinya ulama-ulama dikumpulkan di Azhar kirang langkung 700 ulama hayang nyaho teu percaya aing mah cenah aya urang Indonesia bisa sapinter kieu karena urang Indonesia beureuk lauk cai dihina eta mentak tukang ngadahar lauk cai mah moal bisa lah keur kieu sok abuya keur ngaji senaon bahkan nama sempur aya keur ngaos kieu pluk murag dina meja aya kertas gitu cek bahasa orang nama terpercaya kaula orang Indonesia bisa ngarang kitab sebab orang Indonesia baru kilautna komo beki tarasi wah moal bisa cai wae lauk cai tarasi mah tuh da parti ngelem ieu tah entak pantes urang ngaji teh oleh tungkul eta sampe dilem kunaon tarasi mata teh ke ngaji teh nah usuh kieu tara ngomong si eta cek malaikat teh alus si eta ngaji tungkul si eta teu nyahoan malaikat mah aya nu dihandap goblok aing katipu sugan teh tunggul teh cenah ngadengikeun urang moloh si eta nah itu apaleun malaikat oge ke tukang es tah begitu eta surat di jerona sebagai surat penghinaan maka Syekh Nawawi nulis bahasana kop jeung tok kop make tok la qatun entak cek santri di mana aya isi aya lapan la teu kudu make isim la sabab isim la kula make hareup aya khobar geus mafhum kahartieun lamun bisaeun maca berarti sia pinter kitu cek bahasa urang make lam dicagak terus make naon qatun cek bahasa orang mah najan aing orang Indonesia lahir di Indonesia imah aing deket laut tapi ti berejal nepi ka sagede kieu aing can pernah ngarasanan kumaha rasana lautna kirimkeun deui bismillahirrahmanirrahim pelor itu sarua keur ngaji pluk murag dina naon nyawali atuh we urang pan kudu make naon kudu make prangko kudu make naon deui. Halo, Wan. Oh, begitu. Ya sudah Bapak. Jam 10 kali itu. Misalnya itu maghrib pagi ini bukan yang gitu. Ini jam pasar ke sini. Ini sebelumnya jam pasar. Alhamdulillah impoti putra bade ngantosan mangga gitu nya pangarsa jam 10:30 bade ngersakeun ka dieu ngan wayahna ieu bok kudu dina kudu diasupkeun deui ku santri nya bok kedah diasupkeun deui ka itu oge eta TV sabab lamun aya bok aya TV moal persahan ka dieu beres 10:30 bapak ka Ciwidey gitu ke putra di dia intinya ada ayah hawal heula di mana teh ini teh ayah hawal dua sedih Ciwidey gitu pilih urang rek nepangan gitu nya hari itu kan incuali itu ngajak kan itu belum tentu orang bisa naon terus Pak Haji bisa dipercaya
belum tentu bisa tepang jeung saha jeung pangarasa gitu nya. Entahnya mudah-mudahan Allah marengkeun nya bisi abdi mah cenah da kesel bade naon mangga gitu nya, bade uwi mangga, bade di dieu mangga, ibu-ibu masih kesel balik teh naon ya. Jadi orang rek mayunan jelema mah gitu nya anu sok urang mah kudu boga naon, kudu boga sabar. Teu sabar banjing nu kitu mana. Nembe informasina beres ti ditu bade langsung ka dieu tilu mobil kan kitu nya. Janten anjeunna nganyandak keluarga itu nya. Ini sudah nama juga orang kosong belum? Untuk alhamdulillah segini informasi nembe sareng langsung jeung pangaresana itu jantan anjeunna beres di itu jam 11 di Cipati kali setengah jam mah ibu-ibu mah pilih penting teuing wih bapak-bapak bisi kesel kumaha teh masing-masing eta ganjaran tidak boleh dipaksa gitu nya. Tuh gitu nya. Beda pan urang rek ngahaja mah kaditu da sesah prosesna. Sesah. Diamprokan ge sesah gitu nya. Kahiji moal keresaheun, kahiji bumi lamun di bumi aya TV. Aya naon teh? Aya sound kieu. Gitu nya moal keresaheun gitu. Tah tos eta gitu nya. Insyaallah. Ti ka mana bi pohon? Tiga mana? Oh surat. Jadi begitu di surat tadi dibalas surat nakusa Syekh Nawawi tanara laqotun hartosna najan aing lahir di Indonesia imah di Indonesia imah ge deukeut jeung cai jeung laut tapi eusina eta surat ti mimiti aing beresek nepi ka sagede kieu can pernah ngarasaan kumaha rasana lauk naon kakarak itu ulama dituku kode hari kita cara nama aing hayang apal hayang ningali segede kumaha Syekh Nawawi teh apakah jangkung apakah gede apakah kumaha teu apaleun ti ditu teh teu apaleun di suratan lah Syekh Nawawi hari ini misalkan tanggal ieu poe ieu diondang ka Ajhar di hadiran ku 700 sekian ulama sakota Mekah Madinah. Tah Syekh Nawawi cek abuya boga murid jangkung gede tapi tukang mandian kuda jeung tukang ngalajukut keur mere dahar kana ka kuda panggil ku Syekh Nawawi poho deui ngaranna ting kadin ting adinnya bisi salah kedua-duanya pokoknya mengarana antara din gitu ya. Panggil si kadieu si adin naon cenah tuan guru isuk samiru jeung aing ondangan oh mangga aja pake tah jas make jas pake tah kopiah nu anyar dipake da dititah ku saha sorban tah sorban 7 meter teh pake kusa make samping PHS pangalus make jas make kopiah make sorban mirip pesah ajelengah awasnya ieu malin ajengah no ajelengah da ieu mah loba nu mirip atuh pakaian sarua jeung ajengan kopiah sarua jeung ajengan samping sarua jeung ajengan tapi itu bisa naon tak itu ngaranna naon ajlengan lain ajengan
Ari Syekh Nawawi make baju ge anu naon? Anu soek. Ieu soek bajuna tatambalan kopiah beureum hideung geus nyeples. Bari mebes ka jero. Make celana sakieu, celana geus tatambalan, make samping geus bolong, tapak ieu ditambalan. Ai ceuk kadin teh cenah pangarsa. Ana sadina make bajuna nu kitu ai abdi meni gagah kake. Entong ngomong sia. Kumaha ceuk aing we. Padahal Syekh Nawawi rek nyoba ulama naon? Ulama Makkah. Lempang sia dihareup. Manya abdi kudu mapa cenah payunan sadira pangarsa. Ceuk aing dihareup sia. Pas turun teh ka mana? Ka Majlis Azhar eta sadaya ulama nangtung kabeh baru ngucapkeun tala'al badru alaina niyatil wada nangtung sadaya eta ulama kabeh eta ulama nu hadir di Majlis Azhar disangka Syekh Nawawi teh eta nu jangkung badak make naon? Make jas, make sorban anu naon? Syekh Nawawi disangkana teh nyaeta anu ngahidmah, disangka bujang. Atuh eta kabeh jelema sasalaman ka saha? Anu jangkung badak make jas teh wah cum tangan nepikeun ka kelek-kelek diciuman ngalap berkah ti Syekh Nawawi. Syekh Nawawi masih dakep dina ati Syekh Nawawi nyarios ceuk Syekh Nawawi geuning sia bodoh keneh gitu. Sia orang Mekah bodoh, orang Madinah bodoh, orang Mekah mana bodoh, manya teu bisa ngabedakeun mana nu pinter mana nu bodoh. Pan maraneh teh nyaho keterangan la ya'raful wali illa waliyan kama la ya'raful alim illa aliman. Moal nyaho sia bisa pinter kecuali nu nyaho saha nu pintar. Moal kanyahoan si A jadi wali kecuali anu nyahona saha cicing misalnya. Pas eta ngali kumaha cicing sia peda dicium manaona pada nyumun kolok berkah. Ari Syekh Nawawi aslina anu make baju rombeng dia eueuh nu noel-noel cicing di majelis kieu cenah nya. Eta kabeh jelema tarungkul kabeh. Dah yang berkah kusumpingna saha? Eta ceuk Abuya kopiah Syekh Nawawi nu beureum geus butut ya didengdekeun tak ka dieu eta majelis dengdek. Jelema teh nu di jero majelis naon? Darengdek kabeh. Didengdekeun deui ka kencat cak eta jelema naon? Dengdek kabeh. Pas kopiahna dikaharepkeun ngajungkal kabeh jelema di jero naon? Kakarak nangtung Syekh Nawawi. Ya ma'asira ulama'ul hijaz fil Madinah wal maqatul mukarramah. Cek bahasa Arab. Ieu mah lain Nawawi. Ieu mah tukang ngalajukut. Nu sok ngalajukut maraban dongan, maraban kuda aing. Yeuh Nawawi mah ieu. Kitu sih. Kita kabebas begitu ngalieu. Saurpun guru cenah lamun teh Syekh Nawawi teu diangkat kana mimbar. Maka anjeunna ngantunkeun ku sabab jelema pahibutna hayang meunang berkah ka Syekh Nawawi. Eta Syekh Nawawi anu meunang kasab ibuna jeung bapana kitu nya unggal poe unggal peuting taqarrub ka Allah Subhanahu dibuktoskeun ku Allah taala tina ladang kasab ibuna tina ladang kasab bapana. Maka jadilah seorang bayi anu soleh nyata Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Maka saur Abuya nyareskeun mangkana lahu hajatun ilallah falyatawassil bin nasabin Nawawi. Sajelema nu boga hajat ka Allah hayang tereh diijabah maka saur Abuya hadiahan tawasulan turunan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi bin Muhammad Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Janta bin Mas Bugel bin Maskun bin Masnun bin Maswi bin Sunyararas Pangeran Tajul Arsi bin Syekh Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Al-Fatihah.
itu soal buya mah gitunya. Maka urang oge di dieu saha wae guru urang anu nyambung ka Syekh Nawawi pasti ka saha? Ka Kanjeng Nabi Muhammad. Seperti mana anu nyambungna hiji misalkeun urang boga guru gitunya, ayeuna guru urang misalkeun Pak Kiai ngaguru ka apa ke Cibaduyut ka Syekh Nawawi. Guru deui ka mana ka ditu ka Mama Eyang Gurdi ngaguru di ka Syekh Nawawi. Matak teangan guru nasabna anu ka Syekh Nawawi. Lamun dipastikeun guru urang napal sanadna ka Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, maka pasti guru urang ieu nepi ka Kanjeng Rasulullah. Syekh Nawawi kantos ngalem Mama Gentur. Waktos lonceng itu sur Mama Gentur anu sok di sakola teh kayak gitu, Mama Gentur ngaharamkeun ai Mama Sepur ngameunangkeun